tugasnya engkau juga kurang sadaya yaitu nyumpon tanah sakumaha undanganana keluarga besar MTS Nurul Islam Kalipunten. Ibu bapak kadang warga balabaraya sadaya dina MII murakali urang bakal nontonkeun di sekolah kumagi itu hayu ibu bapak urang saksi jadi dikaya di bawah ayeuna bakal disambut nyaeta ku upacara adat Sunda anu dongkapna di Pagurung Galuh Kapuan anu aya di MTS Nurul Islam Kalipunten. Oke, dekakan turkan ibu guru, bapak guru, kepala sekolah, ayu urang biasa nyakseni biasa kehadiran atanapi biasa nyakseni karena acara paturai pinang nyatana urang kali urang wargi kadang warga balan baraya sadaya ayu urang kupikir urang sadaya nyata upacara adat Sunda di Pagurung Galuh Kapuan memiliki nyaksen. Bismillah anu jadi ajimah kalawan nyebat jenengan Allah anu sifat wala sinar asih ari sadana puji eta kagungan Allah sahiji anu ngadap langit bumi kudu ada kadawal kabehnya mugi-mugi rahmat Gusti dilimpahkeun ka Kangjeng Nabi ka Gusti urang sadaya Muhammad anu langkung mulia ka keluargina ka para sahabat sadaya wa ba'du sabada muji sim kuring sejak melaksanakan upacara kacaritakeun di hiji lembur singkur api akur balah anu ngageugeuh tanpa gawean asyangkur tapakur sidang tazakur kajak anu mahargo di dieu aya hiji padepokan anu parantos kacolok ka aun-aun ka kancana kajana pria ieu aya anu disebat gedung MTS Nurul Islam Kalipunten di dia mangrupikeun hal salah satu nyatana lembaga aya pondok pesantren aya oge nyatana sakola malah dina waktos ayeuna dina kaping 28 Juni diir padepokan melaksanakan tasakuran tapakuran sinana tapakuran keadaan anu maha kawasa melaksanakan acara syukuran akhir tahun jeung pelepasan kelas salah atur kenaikan kelas 7 ke kelas 8 ditingali para tamu undangan ngalekeun deui ngamandalet lembak-lembaknya talpina menuju kana ieu kadepokan malah para santri itu para santrian anu disebut para siswa-siswi kalintang bingah katingalina bingah anu henteu aya wates wangeuna marga lantaran masa kumaha niat jeung pamaksa dan alajina tur anjeunna pasti bakal naik kelas kalaksanakeun dina dinten ieu tapi dina sagigireun eta aya oge anu nuju sedih aya oge anu nuju bingung anu teu mangikung susah nu taya hingga anu kalaksanakeun kumaha kepala sekolah sinareng dewan guru sadaya marga lantaranna anjeunna bakal dikantunkeun nyaeta ku 45 siswa anu bakal ngantunkeun deui sakola bingung ke anjeunna anu manghitung tu lain hartina bingung sok sieun teu aya gentosna tapi anu janten bingung anjeunna dina ngajalankeun ayeuna jenjang pendidikan sok sieun teu neraskeun kana anu leuwih luhur ti sakola sok sieun henteu neraskeun ayeuna kana pesantren bae kana sakola kitu kaayaanna dina waktos ayeuna
Kumargi kitu Bapak Kepala Sekolah anjeunna teu naral sare dina sawengi jemput malah anjeunna gerendel dina sanjroning mana kakak aing saumur dumelah nyaho dipanjang puting bari nyawang bulan anu sumorea dibarengan ku salat cikir anu melas belis duh Gusti Nu Maha Suci geuningan kieu karasa ari hate loba karingrang ari hate loba karingrang barudak para siswa-siswi kelas 8 anu ku Bapa dibanggakeun dina dinten enjing dina tamu 12 pasti urang bakal papisah makana kitu Wa lengser di mana di dieu we juragan gua mandang rumah sakit cek paribasana gua mah tujuan di pakampungan supi harta nu maweut itu sok isin gua mah are kara-kara kemate gua enggalan gua panjemputkeun para siswa-siswi anu kararase itu anyongkeun ka kaula ka dieu ka panggung gua kasep ulang hayu geura jemput heula sakumaha aya tapi warang juragan pangaulaan urang nya kana Bapak Kepala Sekolah sok laksanakeun geura laksanakeun wa di mana wa ya Gusti aku kira enggalan ka dieu wa enggalan insyaallah kira kan wa teh kakara kemana siapa teh ieu dulungan uang alah damang pengerja pada irahan anu bonyok Gusti nu agung pasang batu ka palimanan daya tapi dengan itu damang Gusti Bapak Kepala Sekolah atuh damang Pak Boi ieu perlu disebut bukan orang ingkar teh damang sadayana Gusti ayah gua ada kahana gua teh ada kaliku itu gua bukan rahasia ada waktu Gusti ada Gusti ya Allah kasih saha nami hidup teh saha nami hidup teh coba sok harewas tentang gua
Astagfirullahaladzim baru den boy aku corona ieu teh anu kaleng repa teh aku tuh beda tidak seperti film-film teh anu ningalnya anak jahanam anak jahanam Gusti bujang asih anak tua nepikeun ka resep model kieu komo ieu naon ieu teh geuning ngaranna teh dihareup teh jang nasar ieu teh mending siga Jokowi aduh bapak hari ieu neng Sherly